Kahayang mah ieu teh sakurumpi anu ngageingkeun urang dina kasombongan diri. Lain bieu teh terliwat ning boga cai panas ieu. Nya emang aing masok boga unggal oke. Sugan teu boga cai panas urang Ya atuh di urang mah persiapan di imah mah cai panas masok selalu ada atuh da. Tapi urang teu mawa kopina itu dah. Ya tuh hari gablek kopi mah di imah cokot heula teh cai panas mah aya di Oh, aing. kitu nya urang nyokot heula hayang ngopi. Cokot heula boga mah. Aing teh balik ka imah rek naon poe deui. Oh rek nyokot kopi. Tapi pan kopi no gitu boga aing teh. Ngahelas kalengitan nolebat Semua seset. gelas nama. Apaan cenah di dinya teh rek mau kopi? Heeh nyata asa boga tapi eueuh di mah teh. Hah? Cek aing ngomong we teh gablek atuh di dinya mah. Heeh meureun memang teu boga we. Eta mah nur boga atuh hiji mah. Ya jelas aing boga jeung aing mah. Jeung urang? Ya eueuh. Heuh mantap. Atuh dipenda pake heula ku urang ke urang meuli gantian. Tapi bener aing keh yang ngopi aing Heeh utang ke urang meulikeun. meuli biar rasa ante ceng teh kok asa teu boga di imah teh. Tapi eueuh. Ya atuh teh gablek mana ya di mana? Gitu. Mana bet heula itu. Aing ngopi teh. Suara aing. Rinyuh maneh mah. Nah, burukeun ah. Ini mau papanaskeun caina yo. Kai Barnet. Bukan aing teh gablekeun kopi teh. Tah tuh kopina tah. Iya. Urang teh nya. Tah kitu asa rasa pisan. Ya atuh da jam mah kudu ngopi isuk-isuk keneh mah. Bekas di mana dirinya teh? Aku udah gede nya lantang-lantung tadi teh. Geus mau gelas teh urang teh mapayan ke tetangga teh cing panas. Unu baroga teu deui we gelas teh. Ari pas bisa liwat ka dieu mang boga teh. Ya ada di aing mah selalu aya cai panas ada kumaha. Warna diteuneun teh teh. Iya teh. Dasar rinyuh. Saya kena tuh tak kocekeun Urang heula. mah tara dikocok we karasa apa dieu. Eta mah kitu tara dikocek sih. Enak ya. Enak pisan. Ya teu ngeunah kumaha da kopi menang minta ti aing. Ngan hara asim ieu teh nya. Bangus teh teu Nya hanteu da aing mah hanteu asem biasa aing mah kumaha. teu Hah? Ceuk aing oge. boga daun kawung boga. Sugan atau goreng-goreng daun kawung boga teh kitu naon. Aing lain babaturan ku aing mah da hewa aing teh rujit ka di dinya mah. Ulah sok kitu jeung babaturan teh urang teh mah teu silih dedatkeun jeung saha deui. Kumaha da dinya ukur menta hungkul di dinya mah. Pan urang ge meureun aya sisi baik nanti menta wae. Kadang Bisa lo ngomong teh. kadang urang teh meureunan keur boga Enggak, kok perlu loba omong pusing aing. Udud mah udud we atuh. Seunetnya. Karep teuing. Amang teu hade. Goreng patut gitu. Cokot sekalian tuh di dapur nu aing. Nah, kompor lain. Heeh. Di palangsa hirup teh teh boga bensin acan. Ada terka aing nih an. Ih. Minta kopina, ududna cai panasna. Bukan blowing jalma teh. Ini make cutrai morosot. Aing udud beuki atuh aing korek nih teu kabeuli. Nah, ini dinya sahanu ditamawa pala-pala aing jeung kupat. Nah, di dinya mah sagala digubung ka kana aing. Atuh da ieu teh aya nu luhur kompor ku aing kagok kucing daripada ku beureut teh. Aing di diopan beureunan puguh di dahar jeung bari kopi itu bari udud. Sar maneh marinyuh cek aing oge. Kajeng rinyuh sok. Di dinya mah biraya ka bilatung hirup teh daripada di dahar ku dulu sih mending kene ku. Oh, itulah sagala kacida di dinya mah. Lah sudah tadi dahar ieu di dapur ayam nih sok nemen teuing. Di dinya mah aing mah peda dipenta cai panas sungkul oge meni rujit. Oh, rujit kena di dinya sagala dibawa di dana tadi dibawa. Lah tuh daripada ku bilatung urang manfaatkeun. Da tadi nama rek didang di dieu ngan di dinya mau nyorocos mending ngomong nih. Dipenta sok ieu geuning. Hei, Hamdo, pangatet, kakanin aing, koplok. Hei.